Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener kita. Hapunten sate acana bilih aya kakirangan di nu ngadamel videona nya ieu teu nganggo make up teu naon-naon ya. Perwakilan di Garam anjing geus perwakilan dari ketua channel Dani Chance. Oke dan meureun teu di make up meureun semarna hapunten teu ka ieu cepotna kumaha ieu dewalana di ieu bagaya di maneh. Hapunten sate acana mungsa akur hoyong ngarealitikeun pewayangan Asep Sunanar Sunaria jadi harja 3. Sate acana hapunten bila kakirangan kumaha soalnya ieu saya ayana sadaya-daya saayana. Oke, selamat menyaksikan. Aya naon, Jang? Iya pak, kadatang asim kuring ka dieu teh aya pitanyakeun saeutik. Sok nanya ke naon si lain? Itu jadi unek-uneknya. Sok. Yen dina katarangan manusia anu dijadikeun ku Allah barang mimiti teh nyata Nabi Adam. Benar. Tak kitu kira-kirana Bapak mau ngamek? Nah si lain make jeung amak bisa meureun ku kuring dijawab teu bisa hampura oge da sanajan dewek oge disebut kolot da kemampuan jelema mah aya batesna Jang. Jadi anu rek ditanyakeun ku maneh teh Bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen barang mimiti jalma anu diciptakan ku Allah teh Nabi Adam. Tah abdi teh rada cangcaya nguping hiji kecap kolot. Dunya nya masih kene genjlong, daratan masih kene budahan, batu masih kene bieu. Tah Bapak geus kumeledang di dunya. Nah Bapak Nabi Adam lain. Mun Bapak ngaku Nabi Adam, Bapak kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Cing jawab, butek ye. Ai budak aing kumaha? Alus eta oge sok nanya teh. Alus ya. Jadi patongong-tongong ye. Karunya kabotorna ge deui. Ajengan ge nyebret. Komo kiai mah teh tetangga nyebret bid'ah cenah. Nabi Adam nu gelar kadunya ti lama lain Semar. Bapak sia mah gelo, tah kitu kabi teh. Tah ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunia masih kene genjlong, daratan masih budahan, batu masih kene bieu. Tah ieu teh naon disebutna teh? Diskriminasi. Naonnya? Kontroversi. Tah kontroversi, tak lain tadi goblok teh. Kontroversi tah. Kontroversi. Teu ka seuri, tapi teh yang seuri teh can dijawab mah. Sok, jadi kumaha pertanyaan teh? Jadi kieu Bapak anu matak bingung teh, dunia masih kene genjlong, daratan masih kene budahan, batu masih kene bieu. Tah Bapak geus kumeledang, makan jadi tukang baso Bapak teh. Eta mah dileuwehan tukang baso mah atuh. Saha nu rek meulina? Heuh. Eta meureun. Sedengkeun anu panggeulana kadunya teh Nabi Adam, Bapak ulah akuanan. Jadi kontroversi ye. Jang alus. Pertanyaan teh alus. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung kana kolbu mah. Pek we tatanya. Cong era tanya nya Pak. Ci, kapan Bapak mah seke seler? Aya. Tuang ama sawenang sangyang wenang. Tuang eyang sangyang
Tunggal. Karipek bapak ngaku dunia masih kene genjlong, daratan masih kene mudahan, batu masih kene biye. Karipek bapak geus kumlenang di dunia, kumaha ieu? Akan dewek ke turunan di dinya. Nabi Adam. Ngan dewek mah cicing dina gunung Siwung. Aya dina sagala siloka. Ngan sik dina pasir silib. Ngan ku jelema sok dimitoskeun. Komo beh dieuna ngagambar we Semar dina wesi kuning. Ditambahan deh Pak tulisan ku aksara Arab. Pajarkeun jang usaha. Ai jang usaha mah nya eta modal sing gede. Lain nu karitu atuh lain ku Semar. Loba nu salah ngartikeun Semar. Nah salah falsafah, nah salah persepsi ieu teh. Hartina dewek awak hideung beungeut bodas teh nya eta gambaran bumi ucu. Ai Nabi Adam diciptakeun dina naon? Nya taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Taneuh. Eta. Oh geuning euy. Da dewek mah bacaeun. Awak hideung beungeut bodas teh gambaran bumi. Beungeut bodas teh hartina gambaran hate. Kitu jang. Sok pek kumaneh. Tingalikeun da kuring mah nang sakur wayang. Hampura we ieu ge da lain wayang diaslikeun. Beungeut bodas bari jeung nyerengeh seuri dina wayang mah geuningan. Nya eta gambaran hate nu bersih jang euy. Sok pek kumaneh kieukeun ayeuna. Dinu wayang mah geuningan Semar teh seuri nyerengenge. Tapi na kumaha mun hate jelema keruwet anu beungeutna bakal kumaha? Ruwet. Gitu jang. Jadi ulah nyalahkeun Semar. Ayeuna gumeledang di alam bumi. Lain kitu hartina jang Semar teh gambaran bumi. Ayeuna kieu bumi jeung Nabi Adam heula mana? Heula bumi atuh jang samemeh Nabi Adam oge. Jadi Allah teh eueuh. Keur naon diajen aya eueuh mah? Terus maneh ngajen teh kanu naon kanu aya kanu eueuh. Anu aya. Atuh ka makhlukna aya mah. Tosan di part kedua nanya sareng heula atuh tong kagayaan ieu teh kela serius. Anjing serius. Satu acana nya ya hapunten sanes di dieu hoyong ngeleuwihan nonton api kumaha-kumaha kana ilmu. Ieu mah nang sakur nirukeun Wayang jalmi. Wayang direalitaskeun, direalitikeun. Hapunten satu acana sanes gado ilmu pangarti nu kanti kumaha Abah Asep nya iman nang sakur nirukeun. Antosan di part keduana hapunten bilih aya kalepatan nonton api kumaha-kumahana. Salam Danis Chan Crow Razon Algi ganteng sedunia bro.